Aduh, hirup kia bae. Kabogoh teboga, babaturan ge eueuh. Coba lamun beunghar, lamun senang. Kudu kumaha ya geus kieu. Piraku aing kudu ngajelot tadinya. Ngababi buta kitu nya supaya beunghar kieu, karungsing kieu. Nu batur mah pasawahanna. Mojahna nungguan bayawak meureun dari dieu nya teh. Namun baturan bae lah aing. Cuman aya mau getek ke dia. Aduh, karasan amatnya. Kemana ya indah? Aduh, nyamper si Apuk eueuh cek kemana? Geus mabur cenah kemana bawa? Ngomongna mah cenah nepusep. Kemana bae lah sugan panggil di jalan. Lieur amat bagong. Nak ngusap belut cawah geus galade ditungguanan ku batur. Ngusap cai-cah. Ini geus kieu. Kopi pupuheun acan. Aya jelema mah panggelamot di negering. Hei, aing nyaran ka imah dia eueuh cenah ku cek mah dia ngalah ngusap cenah ngusap naon? Ngusap anjing. Hae be ilu jeung aing. Ka mana? Dia tadi nyamper imah aing oh. Oh, nyamper ana usaha ngana emang dia doang cenah ngusap. Oh, ternyata marek ngusap. Ngan oleh cuaca kieu parena ge ditungguanan tuh deuleu teu makean babegi naon bawa tungaranan tuh aing. Hae be ilu jeung aing boga piomongan ya. Omonganan ya penting henteu. Penting. Duitan lain. Heeh. Mun duitan mah orang siap. Hae be ilu jeung aing nya tempat yang bagus. Hai siap. Jadi dia mah piomongan batu. Oh, aja aing karasa longkoh di gimana nih. Ayo. Lagi kotok dah. Lagi jagoan yang kotok ya. Minggu hari mau ke bawah ya. Aduh. Pokoknya macing yang kayak minggu mau ngecewa tuh ya. Di mana? Orang gerak beli parap endah. Pas gerak boleh lah. Sebutkan. Kayak minggu orang adu. Melawan kotok kampung. Menurut lah. Terus kemana ya yang dagangnya? Sudah mana biak mana ya suku Masri encok kan can laku-laku. Foto bae ya kayak naing can laku-laku kudu ka mana yang keliling nayanya. Sari encok di barara be suku mah keliling. Ko ngalembur udah melim acan kan kayak naing. Tahirut. Urang beli motor. Gara-gara mau dia yang iya motor lain Kieu yang dibawaan dia. tadi mah endah. Buat getek. Bensin ayaan. Bawa mah dia meureun. Es coli naon kitu tadi jeung ucing. Nah, sareat meureun. Sepupu karo pae ya. Ieu ventilan ya. Paeh motorna mah. Lagi kumaha urang? Tunggus didorong ku dia anu buat. Ya. Dorong kedua. Yang disebut-sebut susah-susah teh ge ya. Udah pahit gitu kita. Mang, dagangan mang. Dagangan. Coba ke dia. Kain dagangan gitu mang. Iya, nang dagang kain. Mau laku ya. Mau kainnya. Sebentar pula merokok ya, Mang. Rokok kita bayar coba rokok berapa dagang rokok di situ dia. Lanjut untuk buka rokok mang ya. Warung rokok. Coba. Buka rokoknya, orang minta. Jika bisa dikreditkan. Baik kan ya. Nah, gitu aja mana bola Itu sih ya, tak masa kaos, sweater. Oh. Lain Saling nah itu ada ya, waduh. Coba dibuka mang. Mudah-mudahan. Nah, nih tempar huruf kieu. Kumaha Mang jangan enak iki ya. Temali ente mahal. Lain. Dagang sarung, kita dagang Atau mana gak ada, wadana gak ada teh. bisa dibeli jeung enak ya. Bisa kabeh gorong mah. Tuker bae jeung delan. Jalan, atuh jalan mah di mah kayak. Lain ya aing ngerokok gara. Ngarokok gitu bae buku lagi dagang dibejakeun can aku laku ya boro-boro rokok. Kumaha kitu mamang mah ya. Aduh. Aing ngerokok aing nggoran Mana namanya? Atau iya dijinjingan kopi ya. Kecapai seri encok ya bitin. Oh, pokoknya buku lagi kita rokok ya sama mah. Kami sih mau urip itu buka rokok mah. Lain cuman aing nak meuli di deureun pendidikan ieu. Orang kada rokoknya. Aing mah ngeureun dia ge aing ngerokok.
Pare, dan jelema bener mun kieu cara nama ieu. Kira mah berde boleh gitu ya. Mangga mun balik, ada minta rokok ka dia dan bolon. Oh, itu pedagang kain. Karena yang suka rokok teh saya teh. Ditawarin ongkos, koin. Bangsa tuh enggak ada amat punya rokok dah. Tadi eureun dorong-dorong oke sapakna bah. Capeknya. Diojol kencing kebo motor ge ieu. Oh, mulai kiki ge. Nang kolot aing tadi. Naon? Sa itu tuh tadi. Cai ge mojol ojol ke minyak teh jeung naon bae. Palak. Woi. Aduh. Woi. Nana eta? Mana? Iya, dagang baju. Baju kumaha nyemeren lom lainnya? Coba bah tengah mau tambahan tuh. Kembali baju tah? Baju nan. Taroko aing. Rokok kita di dagang orang itu laku-laku. Si Pira Lain panggihana lain jeung nu meuli kalah malak gitu bae. Depan mogok motor aja. Mogok. Mogok motor hayang ngerokok. Oh, bensinan meureun. Bensin segala macam. Deuleut tah, bensin loba. Geus tah HP bae tah. Atuh ieu naonan kitu ya. Cokot. Apa yang mang dasar ngan ieu-ieuna? Masalah bae lah. Bang ulah mang ngan ieu-ieuna dasar dagang laku-laku bang. Beunang eta si eta boga rokok teh careuh. Ngomong mun teu boga bae. Mana gebugan mending ayo kagok palalira mah teh. Wara, ieu kahirupan budak kuari. Mun kamalak ya bareng cer kedaek. Kamelangan geus nu gondrong tangguh. Dasar mah dagang teu laku-laku ieu teh isuk. Woi caro. Eureun dia. Lompang-lompang na, Pak. Teh naon deui, Mang? Dia ngabohong bae aing mah jarengkel amat kana hate. Bohong kumaha ieu? Ngomong teu boga rokok, jeung buktina eta rokok. Atuh pan meureun rokok geus beunang cenah apa pas teh ikhlas. Mun pan ikal mamarahan kurang naon deui? Jarengkel bae mah dasar mah capek. Geus mending hajar bae. Bohong berarti marem saya dah. Marem saya tah. Tanyahoan meureun aing saha. Da kesembung. Tuh, hayang kumaha gitu ya dari Ceng. Bar tenyaho geus mah seperti nu segala dicokot. Dibugain kurang kumaha aja hayang kumaha gitu. Itu bebas hukum aja orang selingkuhin kita kayu. Oke. Tenyaho naon ya? Berarti lebah dia ku yang digunakeun aya kesaktian tina. Gunakeun asap dina samping buruk lu bisa pakna ya. Heuh, tenyaho rasakeun dia nya. Atuh geur dirasakeun kerasanan. Bangsat. Beuteung aing ungap alabatan di tubur kebo. Aduh. Lain sawajar eta samping. Aduh. Mending mabur aing daripada ngalayanan dari ama. Pengertian. Oh, kamana jelema dak? Kan kempes isi ieu. Jadi sepurung. Iya tadi ya. Aing teh ka hati nu kieu sapakna buruk. Seur ditubruk banteng mah beuteung anyerina. Picen bae. Oh iya. Berarti bener tadi. Bener tadi samping ajaib eta. Oh, dia mah tuh. Oh nya. Ah leungit eta. Mal endah. Mabur mau. Jurig tadi teh jelema eta. Hoi. Tadi HP. Oh, wah, deui. Tadi mah dicekelan. Ieu ulah sok bohong. Oh, wah. Tadi mah dicekelan baik, wah. HP jeung rokok lagi. Oh, wah. Ngeureunkeun si eta ge hayang ngerokok lah dileungitkeun. Berarti lain jelema sembarangan eta. Mal endah urang. Balik. Ayo balik.